tapi ngeunah ujug-ujug apa ujug-ujug Nabi Ibrahim nyanggam ka putrana qala ya bunayya wahai anakku inni ara fil manam tadi peuting bapak ngimpi naon pak anni adzbahuka bapak dititah mencit hidup mangkana ngimpi lain sakali kitu deui berarti ngimpina berkali-kali lalu bagaimana jawaban anaknya Ismail qala ya aba wahai bapakku if'al tu'mar kerjakan pak yakinkan bahwa itu adalah perintah dari Allah moal awal eta ku nyawa moal pak perintah Allah awal sinaha yakin siap dipencit siap cek Nabi Ismail bener ya teh bener pak geus tong loba omong buru pencit eta kalah kali tantang akhirnya dituntun Nabi Ismail oleh Ibrahim ketika dituntun ternyata provokator dongkap siapa Mang Eton Syaiton dia datang menggoda Ibrahim hei Ibrahim kaeling eta budak teh menang hayang dibelaan maneh teh kawin deui ka Siti Hajar ti Siti Saroh ari geus puguh dibere geuning cenah ujug-ujug ditah pencit daek ari nyaneh kolotna nahaon cek setan ka Nabi Ibrahim teh leset ceg kana batu 7 siki tuluy dibaleno bismillahi Allahu akbar pulawar makana jalma angkat haji aya nu disebat balang jumroh didoakeun sing tiasa angkat sadaya ulah awal kudunya amin alokasikan untuk ibadah ameh manfaat supaya teu kaasup yauma la yanfa'u mal sing manfaat harta pake kurban geus kitu kumaha Pak Haji akhirna Nabi Ismail diseret digoda Siti Hajar teu kagoda Ismail teu kagoda geus karuhan Nabi Ibrahim disangkoyotkeun cek urang cingin mah sangkoyotkeun beheung geus siap diteuk-teuk Nabi Ismail geus pasrah Nabi Ibrahim takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd langsung diteuk-teuk hampura Ismail bismillahi Allahu akbar serak Nabi Ismail Nabi Ibrahim geus terkulai tur geus leuleus ya Allah maot anak aing ketika dibuka matanya ternyata Nabi Ismail sudah berada di seberangnya seraya berkata assalamualaikum ya abi ana maujud hina assalamualaikum pak istilah kuring aya keneh di dieu eta Nabi Ibrahim reuwas subhanallah masya Allah geuning mana hirup keneh Ismail ai tadi nu dipencit ku bapa naon ai rete tinggal ka handap ternyata domba yang begitu besar. Ya Allah, saudara Nabi Ibrahim ternyata engkau hanya menguji keimananku. Ya Allah, hanya engkau menguji ketakwaanku. Ya Allah, hanya engkau yang meminta janjiku. Kunaon cenah meminta janjiku? Waktu Nabi Ibrahim satu acan dipasihan putra Ismail sareng Ishak. Ternyata Nabi Ibrahim pernah berjanji ketika berkurban selalu paling banyak lamun batur hiji domba maneh nama 20, lamun batur hiji onta maneh nama 7. Sehingga sahabat bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, maneh mah cenah ari goyah kurban kacida teuing cenah." Nanahaan kalau loba teuing. Nabi Ibrahim sempat nyarios kieu, boro-boro ukur domba jeung onta. Kaula lamun boga budak lalaki heg dipentak ku Allah demi Allah ku inget dibikeun dipencit. Ternyata Allah meminta janji itu. Ternyata Ibrahim laksanakan. Masya. Bayangkeun ku cece, ku teteh, ku akang, urang dana lampah. Lamun harita Nabi Ismail terganti ku domba, itu hartina berarti urang dana lampah wayah kurban kudu nyetorkeun budak lalaki hiji ka paketim. Leres teh? Meureun cek cece teh, ye tip terang ngaji ya sajing. Ek dipencit malah aing marido. Pertanyaan kuring ka ateh ka akang di dieu, cik kira-kira eta budak nupang baongna anak cece, anak teteh titah dipencit bade dipasihkeun moal. Jawab sing tarik, rek dibikeun moal. Moal. Boro-boro dipenta budak, dipenta domba oge. Nilu nyutna tengah. Dipenta domba 2,5 juta. Matak pantes di dana lampah loba keneh nu lalajo daripada anu. Halo. Lamun hayang manfaat alokasikeun keur ibadah ke Allah. Niatan tahun hareup mudah-mudahan aya rezekina amin. Coba bayangkan akurkeun harga handphone yang ibu pegang, sebut saja Samsung A3 2017 itu harganya 3.450.000.
Gening cenah Pak Haji apal da aing anyar ngiridit. Itu harganya sama dengan seekor domba. Jam tangan yang bapak pakai, ibu pakai, emas yang ibu pakai, kadang-kadang harganya di atas 3,5 juta. Laras teu? Kunaon teu awal ketika berubah jadi domba, jadi nyaah. Ini yang menjadikan kita harta orang yauma la yang fa'u mal manfaat di hadapan Allah ketika kita rasa sayang. Dititah munggah haji awal deui bae. Abdi mah teu acan kenging panggilan, aya nu kitu aya. Leungitkeun tidak lampah bahasa sana aya kenging panggilan. Halo. Allah geus manggil ti baheula. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Wa'adzin itu fi'il amar, cek budak santri mah wa'adzin. Dan panggillah. Lamun azan panggilan, lamun adzin kata perintah, dan panggillah. Ibrahim, gerak panggil umat Muhammad untuk apa? Bil haji, keur ngalaksanakeun ibadah. Sekali keur ngalaksanakeun ibadah. Saya nanya, panggilanna tos aya? Jawab, tos aya? Atos. Tapi jalma nu nampi panggilan aya nu ngawaler, aya nu hanteu. Nu ngajawab mangkat ka Mekah bari nyarios labbaik Allahumma labbaik. Nu can ngajawab masih caricing di dana lampah. Ngan jangan katakan belum ada panggilan. Ibarat kilah, logikanya kita mainkan. Pakuwu nga SMS ka sadaya perangkat desa jeung RT sadana lampah. Besok hari Senin rapat. Saur Pakuwu teh dina grup WA desa dana lampah misalna. Itu panggilan dari Pakuwu untuk ikut rapat hari Senin jam 8 pagi. Panggilanna tos aya? Jawab, panggilanna tos aya? Dongkap sadaya teu? Aya nu teu dongkap. Pakuwu punten tatanggi BPJS dat sanleres. Abdi kada ngalereskeun ka Kuningan teu datang. Pakuwu punten tatanggi maoteun teu datang. Pakuwu punten kaleresan tatanggi bade hajat bade ngadamel balandongan teu datang. Tapi panggilan mah tos. Jangan katakan, Pak Haji, abdi mah pimanang, ulah nyebut pimanang. Urusan haji harus optimis. Insyaallah, semoga Allah menakdirkan kita berangkat. Kitu. Sabab air rezeki mah teu ditantukeun buating Allah teu nitipkeun ka ece, engke nitipkeun ka budak cece. Teu dititipkeun ka putra cece, boleh jadi ka minantu teteh. Amin kitu. La ilaha illallah, ya ku aing didoakeun teh. Boleh jadi teu dititipkeun ka anak atawa kanu jadi minantu, ka incu. Tah kitu. Da buktosna izin Pakuwu wah haji, saya bekerja di kantor Kementerian Agama. Itu yang sekarang terjadi. Nu daftar haji teh seseueurna justru palaputrana sepuh nama kantu nawis kantu cap jempol, nawis kantu cap jempol. Artinya yang membiayainya adalah anak-anaknya. Semoga anak teteh, anak akang sing barokah rezekina. Ya Allah ya Rabbal. Batah Pak Haji, da urang mah cenah ari mangkat munggah hati sieun anu sugan ari Mekah teh tempat pembalasan. Can pantas urang mah loba dosa jeung hanteu urusan Allah. Datang-datang ge urang pan nyacapkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalia. Artinya datang-datang ge urang tobat mentat ampunan ti Gusti. Bisi teu percaya aya laguna bentang luhureun Ka'bah ameh tarun hareup hartana dipake larung haji. Keproh heula teh ibu.